Bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi darja. Bapak balangsak inung miskin, anak beunghar udah dasar agama, inung bapak sok jadi babu ayeuna mah. Unggal isu inung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi incuna teh jeung ninina teh sakelas di PAUD. Manya ya PAUD huisan. Boga duit GBH ku incu dipake melian lauk cupang. Lagi sariri sia saha sia. Sok mah hapekeun budak sia ka inung sia mah. Inung mah geus kudu ka madrasah sia teh lain mah hape budak mah hayo. Pak J, Pak Kades, paham ya? Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa kedua orang. Kang J, anu sukses mah lain urang. Lain. Nu sukses orangnya lain. Urang boga kobong lain, urang boga pasantren lain nu sukses mah lain urang. Saya katakan yang sukses itu adalah orang tua kita. Nah, geus mampu ngadidik model urang kieu. Tah urang mah suksesnya tingali anak urang. Anak sabik, tahu nggak anak sabik? Anak yang lebih mulia dari kedua orang tua, berarti urang bener eta. Lain akang nu dihareup lain. Nu sukses mah inung urang, bapak urang geus mampu ngadidik model kieu. Tolong Ibu. Bu. Nya ulah putus asa tina rahmat Allah. Melak cabe mah jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng, kumantung kana laku jeung lampah. Janji Allah sareng Rasul nama moal sulaya apa kades. Urang mah nu penting mah sempurnakeun wae ikhtiar. Dari rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Biar orang lain menghina anak kita, silakan membuling anak kita. Tapi tetap inung mah jeung bapak ngedoakeun yang terbaik bagi anak. Dan saya yakin itulah doa